Minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu alaihi wasallam ala sayyidina Muhammad wa ala alihi rahimahullah. Khususan ila muhammadin kitab sahih. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi ngawitan abdi ngaos kana ieu kitab Samarqandi, risalah Samarqandi. Halawan nyebat jenengan Allah, sifatna Allah Ar-Rahmani dan parantos maparina nikmat agung di dunia sareng di akhirat. Sifatna Allah Ar-Rahim dan maparina nikmat agung di akhirat ngumpul. Alhamdulillah ari sadayana jenis puji anu opat. Kalau make tambahan halawan rukuna anu 5. Hamid, Mahmud, Hamdu, Mahmud alih jeung segat rukun Hamdu. Liwahi bil hatiyati hadinya eta tetep pikeun da anu masihan pirang-pirang pamaparin. Wassalatu sareng hari rahmat ala khairil bariyati eta tetep muga kanu pangsaina pirang-pirang makhluk. Wa ala alihi sareng kakulawargina Kangjeng Nabi zawil nufusi zakiyati anu ngagaduhan akal anu bersih tina pirang-pirang kokotor. Bil barakah baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ieu kitab teh diawali ku kecap bismillah. Alasanana kamaklum kamahum kusadayana hiji iktidaan bil kitabil aziz. 2 wa amalan biriwayatai khobar kullu amrin ribalin la yubda'u fi ila akhirih. Jadi muslim menganggapnya dispalintah kahidup teh sebab bayi sangal pendeta termasuk kana panbayan nyaritakeun majaz teu kira. Karena kudu nama bareto gitu.
Jadi samar kondi mah tas istiarat itu tulis samar kondi namun jadi karena gue itu karena jangan mampu bikin relanya gitu terus nuka dua wa'lam annahu yanbaghi likulli syari'in fi fannin ayyatakallama 'alal basmalah bi tarafin mimma yunasibul fan alladhi yusra'u fihi limuqtadoyaini. Nuka dua sajabat turut kana dawuhan Allah kana Al-Qur'an tuluy ngamalkeun kana hadis. Cek musannif ketahuilah bahwa mesti keur sakabeh anu tumandang dina hicipan ilmu kudu nyaritakeun bismillah sesuai jeung pan anu munasabah. Naon urek dibahasna alladzi yusra'u fihi nu digelarkeun dina eta pan teh limuqtadoyaini karena aya dua ketujuan mangna kudu bismillah heula. Ahaduhuma hakul basmalah wal akhar hakul dzalikal pan. Dua ketujuan teh hiji hakna bismillah, kedua hakna pan anu rek dibahas. Wa nahnul ana syari'una fi fanil bayan ayeuna urang rek tumandang dina hiji fan ilmu anu hubunganana sareng fan ilmu bayan atau bayan bagi an natakallama 'alaiha bi tarfin mimma yunasibuhu wajib alias misti yang bagi tepan bisa sunat bisa wajib idza utliqal indigo yang sorifu ilal wujubi awin nutbah. Jadi di mana-mana dibahasakeun kecapian bagi di mana wae insirofna bisa dua, bisa kena wajib, bisa kena sunnah. Fanaqulu aslu wal ilba lil ilsoq atau ucap kami asal mana pamernahan ba lil ilsoq maknana pikeun nyambungkeun bahwa hari makna ilsoq teh kismani eta kabagi dua. Hiji hakikiyun aya ilsoq hakiki, dua wa majaziyun sareng ilsoq majazi. Dina isti'arah mah ditakrimnya aslu makna ba lil ilsoq sumastu milahuna lil isti'anah disatuin. Cara mana kama fi qaulika amsaktu li Zaidin. Amsaktu nyekel kuring di Zaidin kamang jaya. Pertama antau ilsoq kan ilsoq hakiki. Ai idza qabadtu tegesna di mana-mana nyekel kuring ala sayyin kana hiji perkara min jismihi tina awakna mangjaya. Amsaktu bi Zaidin karena wana leungeunna kumaha karasana lemes sebab tara digawe. Amsaktu bi Zaidin aduh kacabak we bukukna. Amsaktu bi Zaidin naon susuna. Bisa jadi kapanan seken kapan eta ge bagian tina bangsa. Amsaktu bi Zaidin naon kanyut umpama. Dunyal berarti. Eta mah yusol hakiki wa majaziyun kama fi qaulika marartu bi Zaidin. Marartu papangi kuring bi Zaidin kamang Zaid. Lamun ba bi mana ilsoq eta amro pangi. Ari pangi kira-kira ampal antal teu? Yo,
wah nyerempet urang lagi kana motor teu kasopo-sopo aja ngan maror tuh bisa aya mang jahitna duka. Oh berarti yusuf naon majazi eta kurang majaz mah bisa kahitung kapan namun cek urang ilmiah kan sarua we hamsatu bisaidin jeung maror tu bisaidin. Qala sabaduhum wal asbahu annal ilsokuhuna majaziyun, tapi nomorkeun sapali ulama dimaksud ilsok dina kecat bismillah di dieu teh berarti ilsok naon majaz naon margina li anna zaman ta'liqi ba'da zaman dikril ismi sabab karena sanyana ari waktu nangarang eta bada zaman dikril ismi dina sababda waktu nyaritakeun kana kecat ismi idil alfadu karena ari pirang-pirang lapan akrodun eta pirang-pirang sifat sayaratun anu ngalir tanqodi anu beak bimujarradin ki kalawan ngungkul ucapna sabab nyebutkeun bismillah teh al-sok tu sabada nyaritakeun lafaz ismi dari al kalamat tanqodi sayan pasaean ari omongan mah beak pan saware-saware teu bisa diulang. Nu kadua wa biqoni asli wa ilba jeung kalawan kabuktian asal meunahkeun ana kecat teh ma eta perkara dukiro anu dicaritakeun itu emma ilmun ulima eta diyakinkeun anastimalaha sanyana makna itu ba fil isti'anati dina makna isti'anah. Kadua pangna disebut ilsok majazi teh sabab ngagunakeun ba'na dina kalimah termasuk kana dimaknaan kumana isti'anah lain mana ilsok. Ilsok naon majazi. Ya saudara masuk dipakai pada orangnya bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim ngawitan abdi ngaos kana ieu kitab naon we ilmiah. Bisa deui di mana kumana isti'anah. Bismillahirrahmanirrahim kalawan minta tulung judulna teh kitu. Lamun diurukeun ke budak ibtidak kelas sorogan menang. Naon ujug-ujug minta tulung da urang mah dibaheula lagi. Ngamimitian to diajar sorogan mah bismillahirrahmanirrahim ngawitan abdi ngaos kana ieu kitab ya teh. Maka maka dirinya teh hiji bisa dimanan ilsok majazi, bisa dua deui bisa dimanan lain ilsok majazi tapi naon isti'anah. Tapi bak dimanan kumana isti'anah teh panaon teh majaz teh ada asli mana bak manaon ilsok. Paham tuh? Jadi ngabasana rek ilsok majazi teh rek bak dimanan kumana naon ge isti'anah di hukuman majazi ge teh meunang. Kenawan inna ma huwa pastina ari itu istimal wa bil isti'anah teh ta'ala sabilul majazi latepan kana jalan majaz wa hina idin jeung dina nalika ala sabilul majaz yuhtamalu nalima diihtimalkeun atawa dipanteskeun naon aya kuna yen itu ba eta majazan mursalan termasuk kalimat majaz mursal di antun kola korekan yang dipindahkeun naon al ba'u minal irtibati tina makna irtibat artina nyambung ala wajhil ilsoqi natepan kana jalan ilsoq ila mutlaq irtibatin kana mutlaq na irtibat. Sumastumila tuluy dipake itu ba bil irtibati dina mana irtibat ala wajib istihanati netepan kana jalan istihanah liqaunihi karena kabuktian itu irtibat fardan eta sebagian min dalikal mutlaqi tina itu mutlaq kana bukti itu istimal majazan mursalan eta termasuk kana majaz mursal di martabatin kalawan samartabat. Wa inukilati lamun dipindahkeun itu ba min dalikal mutlaqi kana itu mutlaq ilal irtibati kana irtibat dipindahkeun deui ala wajib isti'anah tina tepan ka jalan isti'anah jadi dua kali mindahkeun majazna teh
karena tabukti itu nukilat majazan mursalan itu termasuk karena majaz mursal di martabataini kalawan dua martabat dan dua kali pindah ke hiji tina ilsok kana irtibat tuluy tina ilsok dipindahkeun kana isti'anah. Wa in nukilat wal alaqatu sareng ari alaqona eta alaqun lim tepan kana saban-saban sahiji dairatun eta ter bainal itlaqi di antarana itlaq wa taqyid sareng taqyid. Wa in tamalu jeung narima dipanteskeun yakuna yen bukti tubana majazan wajad bil isti'arati tabayyati kalawan majaz isti'arah tabayyah di ayus biha korekan yang disarupakeun al mutlaqul isti'anah ti mutlaqul isti'anah di mutlaqil ilsaqi kana mutlaqna ilsaq bi jami'il tibati kalawan jami irtibat alias nyambungkeun bi kulli min saban-saban sahih sarwatu berlaku alias berjalan atas biu yang rupakeun minal kulliyati dina kulliyat bil juz'iyati pikeun pirang-pirang juz'iyah atus taruh atau diistiarahkeun alias diinjeunkeun naon albaul mawdu'atu ba anu dipernahkeun lil ilsaq pikeun mana ilsaq al juz'iyah juz'i kana naon diinjeunkeun na isti'anah til juz'iyati kana mana isti'anah juz'iyah wala buddha tulis tiuna di dieu naon min majaz akhar majaz anu sejen ana isti'anah ta karena salena isti'anah hakikatun eta nu hakikat bidati kalawan zat la bil ismi lain karena jenengan wadalika sareng ari itu majazun akhar ayeuna lamun bakna di mana isti'anah tuluy disaranikeun kana lapan ismu berarti ismu di dinya majaz deui da ismu manaon akang ngaran jadi teu minta tulung kanaon ngaran berarti al ismu teh ae al musamma sal musamana Allah aja sih kasus sugan hararinya bernunya eta ge patus tahu sok bari ditung-itung dia da mau ulangan ieu nah beunau ge mau ulangan ieu disieun diulangan walaupun rabunan tos bi ayus biha mutlaqur tibatin bainas mil musta'an di antara kecap ismu anu dipentatun naon bihi itu ismu wal musta'anu bihi jeung musta'an fi alias alapan Allah atau Gusti Allah ismullah bimut irtibatin kalawan mutlakna irtibat alias nyambung baina datil musta'ani dina antara dat mutlakali musta'an be wal musta'an fi jeung musta'an fi kayak tadat Allah bayasro mangka berjalan at-tasbihu nasbih minal kulliyati tina bangsa kulliyat nyata musta'an be lil juz'iyati karena juz'iyat nyata musta'an be atus taru atau diinjinkeun naon alba'uba minal musabah be tina musabah be disarupakeunana lil musabah kana musabah wa yalzamu wajib misti alaman tepan kana perkara tukiro anu dicarios ke naon ibtina ul majazi ngadegkeun majaz alal majazi kana majaz walhaku jeung ari numutkeun kalhak eta jawasuhu meunangna ibtina ul majaz alal majaz beunang diukuhi karena tumibana itu ibtina ul majaz alal majaz fil qur'ani dina al-qur'an wala ngadawu Allah taala walakin la tuwa'iduhunna sirro walakin la tuwa'idu jeung tatapina teu jarang jitu kaum hunna kaitu nisa sirron barina akad aina asla sirro tasanya asal lapan sirun eta didul jahri lawan tina tarif nukilah dipindah ke sir awla awangan dina mimitina ilal wati kana wati kaulihi karena kabuktian wati la yaqau eta muabukti atau muatumi baik wati goiban naridna
illa fihi kajaba dina itu jahrun. Jadi sirron dirinya teh akad makanya hari mana sir malawan tidak nawan jahar amun sir nyumput atau rahasia hari jahar nawan tetegrakan atau jelas. Berarti mana sirron di mana ku akad teh hukumna nawan majas da asli nama nawan didul jahri ngan wabuk ti akad lamun teu dinaonkeun jaharkeun. Oh ulang balik nanti tak ari lapan Al-Quran mah itu hakikat kabeh ini lamun teu ngartikeun bahasa majasna ribu fal alaqah tu tah ari alaqah na eta haliyah tu haliyah wal mahaliyah tu jeung mahaliyah sumanuk kira tuluy dipindahkeun ya wa tilil akdi kana akan dikauli karena kabuktian akad sababul wati kata jadi sabab menang naon wa waliban dina taribna atuh fal alaqatu ari alaqona eta sababiyah tu akad wal musababiyah tujan musababiyah isina wati wa maknal ismu madalla ala musamman wa maknal ismu jeung ari makna ismu eta perkara dalla anu nuduhkeun itu ala musamman kana nu dingaranan jadi lain dengan sekadar ismu tapi ismu bimana sama lakin laisa lakin tetapi laisa teu naon al muradu anu dimaksud bihi kecap ismu kuna di sini tapi nu dimaksud lain kecap ismu na di dieu adal amru ari ieu perkara al kulli nu bangsa kulli bari muradu bari anu dimaksud bihi ku kecap ismu ma eta perkara naon teh sedaqatihi nya sodaqatihi anu nuju na kana itu mah cara mana al khaliqi seperti kecap khaliq anu ngadama jadi lain ismu na lain ngan sakadar ngaran anu ngadama wal tapi dat nu maha ngadama wal roziki jeung kecap rozik wal maji jeung kecap maji wal mumayyiti wal muhyid wal muhyi jeung kecap muhyi nu ngahirupan wal mumiti jeung anu ngamaotan la ghairi dalika ketika salian ti itu mumit jeung muhyi wal wajeng naha ari ismu hinaidin dina nalika murad bihi ma sadaqatihi hakikatun eta hakikat au majazun atau majaz hilafun tapi kaitilapan dan naum karena sanya para ulama eta ikhtilaf parantos ikhtilaf para ulama fi madina perkara wistu mila lamun mampake naon al kulli lapan kulli bi juz'iyati dina juzna kulli kama seperti perkara wistu mila namun dipake naon al insan kecap insan fi zaidin zaid wa amrin jeung umar wa khalidin jeung khalid ila ghairi dalika dapat kasalian ti khalid jeung umar akila tah dicarios nahu sanyana itu ustumilat eta hakikatun hakikat wakila jeung cek hiji kilma annahu sanyana ustumilat eta majazun majazi wadalilahu sareng ari kaitilapan wabion eta diadukeun ala khilafi kana kaitilapan fil lami dina lam al waqiati anu terjadi fi ta'rifil haqiqati dina hakikat mana wa sareng ari ta'rifil hakikat eta al kalimatul mustamalatul bi maudi anslah kacap al kalimatul mustamalatul bi maudi anslah fakila taurusan lam dina lapan al kalimah annaha sanyana itu lam al kalimat eta lamul ajli lam ajlun atau lam li ta'lil bayun bana jeung diadekeun alaihi kana itu lamul ajli naon nama sanyana perkara dikira nu geus seriuskeun itu mah eta hakikatun hakikat berarti kaasupna lamun lamna di mana lil ajli wakila jeung cek hiji kilma anna sanyana lam teh lapan al kalimah eta lamut ta'diyah lam paradingan ta'diyah wayan bagi jeung misti alai kana itu ki naon annama sanyana perkara dikira anu dicarioskeun itu mah eta majazun majaz
Wa idofatul ismi jeung ari idofat lapan ismun ilama kana perkara badaun tetep sabada lapan ismun buktina lapan naon mah Allah eta hakikatun hakikat. In urida lamun dimaksud itu ma badahu bil mudhof ilaih kana mudhof ilaih. In urida lamun dimaksud bil mudhof ilaih itu mudhof ilaihna naon adatu dat. Bismillah. Ismu Allah lapan Allah terjadi mudhof ilaih maka dihukum naon hakikat. Wa majaziyatun jeung dihukuman majaz bisa in urida lamun dimaksud bihi kalawan itu mudhof ilaih naon Allah lapan mun dimaksud lapan lain dimaksud naon dah berarti majazi. Wadhalika sareng ari itu majaz eta bi ayus biha korekali disampakeun mutlak irtibat mutlak na irtibat alias nyambung bainal mutadoi faini di antara dua nusilih deketan dua ala wajhil bayan tepan kana jalan bayan bi mutlak irtibatin kalawan mutlak irtibat bainahuma di antara mutadoi bayan ala wajhil ta'yin tepan kana jalan itu. Ya suatu berjalanan atas tasbih dina kuliyat bil jiziyat dina jiziyat atus taru atau diinjemkeun naon suratul idofat gambar atawa bentuk na idofat dina musabbah bi dina musabbah diinjemkeun dina musabbah kana musabbah istiarat antara nyata dan istiarat apa ya. Dua fa'in kila jadi lamun dicarioskeun naon suratul idofat bentukna idofat laisa kita lain yuswa bi kalimatin eta kalimat makna majaza sarta yang sanya majaz al mustalahi anu diistilahkeun naon alaihi itu wa eta ari itu majaz al mustalah eta kalimatul mustamalatu fi ghairi mudi'atsalah lapan nanti al kalimatul mustamalatu fi ghairi mudi'atsalah. Ujiba dijawab nabi anna asanyana itu mudhof ilaihna wa ilam yakun jeung wa ilam takun jeung lamun teu bukti itu idofatna kalimatan eta kalimah hakikatan anu hakikat dia ari itu idofat eta fi kuwatil kalimah tetep dina kuat kalimah. Wallahu sareng ari lakecap Allahna eta alamun hiji jenengan alat dati kana dat al-aqdasi anu maha bersih. Bahwa tari kecap Allah eta ilmu sahsiyun alam sahos juz'iyun anu bangsa juz'i. Lakin la yajuzu tetapi teu meunang mun aya kala yang bahasakeun dalika itu kecap Allah illa fi maqam ta'lim kajaba di maqam ta'lim. Itu meunang disebutkeun bahwa Allah termasuk lawan majaz kajaba di maqam naon ta'lim teh jadi protes gimana? Watahkiku sareng ari numutkeun ulama tahqiq annal alama saksi sanyana alam bangsa sahus eta min kubail hakikati tina pihak hakikat. Dilapan bari tidak pendapat liman pikeun ulama sama menyangka anna sanyana alam sahus wasitatun eta hiji pelantara baina hakikat di antara hakikat dan menjadi majaz mu'allalan baina di kalatan. Ya nau kalawan misalna kalakuan lamun eta mesti fihi madina majaz jeung hakikat miskin naon minal wajhi tina mernah aladian yukhassu anu ditangtukeun di wajh lugatan secara lugat bi ainya kalawan datna itu lugat. Wal alamu jeung pirang-pirang alam laisat kalain alam kagari kaitannya kitu pisan la budda timah kalau kama takuru balik teh seperti keun bukti gitu alam fi lugatil arabi tetap dina lugat bahasa Arab. Kuno bukti itu alam fi lugatil ajami tetap dina bahasa ajam masalah umpamana. Makana sareng bukti naon mubtada bahiri anu ngudupkeun kana bahiri eta hitabul musta'an be nu dihitoban ku anu dipenta turunna tegasna dat Allah ya yuqala mereka yang diucapkan bismika ucap bismika jadi kate sina saha Allah aya kudu maka bukti guna dina lapan bismillah di dieu naon iltifat alias pindah ala madhabil sakaki tepan kana madhabna Imam Sakaki
Jadi nu paling populer dina Samarqand lima madhab Imam Syafi'i ya. Asal nama aya majen istiarat tahiyah ge indah sakaki kan. Aya namanya istiarat tahiyah teh setelah muncul aya majen istiarat makniyah. Jadi moal aya tahiyah kamu daya bil kinayah tah tahiyah teh indah sakaki. Oh, paling populer. Lianahu karena sayana kelakuan eta layus tarot teu disyaratkeun naon taqaddum mah. Lakeun perkara yang nasibu anu mantesan itu mah al maqam kana maqam bahwa sareng ari itu istirat alias layus tarot taqaddum mayun nasibu al maqam eta mimma yatana perkara ikhtalafa menerima beneng cewek namun tikolihi dengan kabuktian itu mah. Tikotan itu secara hakikat atau majazan atau secara majaz. Beres ba lapan bismillah ismun lapan bismi terus Allah lapan Allah terus tinggal ucap ar-Rahman ar-Rahim. War-Rahmanu ar-Rahim war-Rahmanu rahim sareng ari lapan ar-Rahman ar-Rahim. Eta sifatani dua sifat. Mustaqatani anu dimustaq duanana min rahmati tina kecap rahmatun. Wa iya sareng ari rahmatun teh tariqatun ngalakatai til qalbi din hate tak tadi anu ngudukeun ieu rahmat al ihsana kana mere kahadean. Au iradati atawa ngamaksud ihsan. Ieu rahman rahim teh hanya cek urang tuluy ari timbul teh aya mere karunya. Nya si anu biarkeun bekalna tuluy dibere eta teh rahman rahim. Tapi lamun awalna kecap ba ismun jeung lapad Allah di hukuman majaz berarti ar-Rahman ar-Rahim teu meunang di mana kumaha hakikat. Kalau ma eueuh rifatun fil qalbi alias Gusti Allah eueuh naonan eueuh teh. Naon atuh alati tak tadi wal ihsan. Dimaksud ar-Rahman ar-Rahim teh Allah anu bisa mere kahadean. Lain Allah nu ngalapateuy hate da moal teh. Nah, wahia wadal makna sareng ari makna lamun makna rikotul fil qalbi dipikeun kana kecap Rahman ar-Rahim gitu. Maka ieu teh mustahilun alaihi ta'ala, mustahil ka Allah Ta'ala. Biar tibari mabadaihi kalawan ngarekeun mimiti na ieu makna. Bahwa sareng ari ieu makna teh tariqatu ngalakat jaizun panunan. Itibari goyati kalau ngarekeun panungtunganna ieu makna. Naon atuh maksudna wahia sareng ari ieu goyatuh teh tal insanu au iradatuhu mere kahadean atawa maksud rek mere kahadean. Aya tayanu atuna dimatang tunaon ayu rada ieu dimaksud min rahmati tina kecap rahmat dihakihi dihakna Allah Ta'ala. Naon makna hasil atau tangtu naon makna itu rahmat eta bi bari goyatihi kalawan ngarekeun panungtunganana itu makna. Wa inaidin jeung dina nalikana itu goyatuhu eta ihsan takunu bukti itu rahmat eta majaz mursalan majaz mursal aslian bangsa asli. Naon alaqona min itlaqis sabab tina ngabahasakeun kecap sabab wa iradati musabab nu dimaksudkan naonana sabab. Ya kuno sareng bukti naon ar-Rahman ar-Rahim eta majazan mursalan tabahian lawan majaz mursal tabahi. Jadi kaya tanya gitu deh seperti irodatil musabab ismus sabab wa irodatil musabab. Wa yasiu jeung sanana yakuna yan bukti fil kalami dina kalam kecap bismillahirrahmanirrahim. Kinayatun eta kinayah istilahiyatun anu bangsa istilah. Iya sareng ari kinayah istilah eta lafdun hilapan.
Liko anu dimaksud itu lapan wa urida jeung dimaksud dikarepkeun naon lazimun makna lazim maknahu lazim maknana tina eta lapan. Jadi bisa deui cenah kecap bismillahirrahmanirrahim teh kecap kalam kinayah istilahiyah. Naon margina dibahasakeun jeung dimaksudkeun naon lazim tina makna lain tina lapanna. Alhamdulillahi wallahu a'lam bishawab.